Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu candahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga nu kemerkaan. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil muttaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pameget istri nulad nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyambut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati seja silih pikaheman sangsang badan titip diri dangugi kauntung tipung laksana paneja ati. Supaya anu ti heula geus moal galidir deui siloka kang kalung kembang bangle tawis nangah hiji sagagang kembang kaheman sareng deui kembang kadeudeuh. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapeurih. Sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kerotas bodas hidup duaan anaking sejang ngotretkeun keretegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta warci nu pinuh ku birahi. Lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu mata timpuh sakalebatna ingetan lalakon bangsa katukan. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah rikuh komodeu lamun rokok. Para asatid asatidah kori-koriah mubalig-mubaligo hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lembur ti kawit kades kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hepak berbayaksa rekep dinding papak sarua ulah deukna beda-beda. Ibu hadir kaya tempat tangtu boga maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana rek pangaosan. Aing ngaran-ngaran pangaosan teh sing hade pangaosna ngaran-ngaran pangajian sing hade pangajianna ngarah batur teh kabita ku urang. Kunaon sabab anu kedul beuti kedul lantaran bisa jadi urang anu osok eueuh ti kabitaeun batur. Ngaji mangineng ngan sakapeung jeung dulur teu akur teh pedit heueuh haseum beungeut dikukut. Kumacek itu mending urang teu datang-datang. Ieu teh awak ibu teh ngahiji ngarendeng malahan mah tapi cantang tuh hate mah nepi ka ngarendeng mata kedatangna Islam teh lain keur ngarendengkeun awak ngarendengkeun hate deuleu. Awak ngarendeng hate teh ngarendeng teh saeutik kajadian bubar pengajian tiung nyengsol batur jadi omong. Bapak di masjid ngarendeng sarua ngarendeng pisan. Tapi hati teu ngarendeng mah cantang tuh buktina teu saeutik bubar tina masjid teu saeutik silih omongkeun salat batur. Tadi mah cenah urang salat di nu utek-utekan berarti sapanjang salat si eta neuleuh si itu. Matak datangna Islam teh lain keur ngahijikeun ieu awak tapi ngahijikeun ieu hate. Matak hakikatna nu kudu dialusan teh lain awak-awak teuing tapi tah hate. Menang ibu di bedak menang di lipstik alus ngan kudu bareng atuh jeung amis budi ngarahnya gerisnya amis budi da keur naon wedakana bibir beureum haseum pamatuk dikukut. Nah batur deuk ngaragangan wedakna moal batur deuk ngaragangan lipstikna moal batur bakal ngaragangan karena akhlakna. Matak nu jadi ustad nu jadi ustadah nu jadi kiai teh lain kudu pinter pidato tapi tembungkeun mah dina contoh. Asli lah atau iya ustad bah pidato mah bener ibu palebah contoh mah kuring ge can bisa lamun nerangkeun tahajud pan bieu teh ceramah heula di Cibuntu Pangalengan nerangkeun tahajud mah popolotot ka batur tahajud tinggal noong ka logawa da moal lorot
nu paling era nerangkeun sedekah innamal shadaqata lil fuqara sedekah yen sedekah teh mah rezeki nu geus aya mulum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah teu kabatur da buktina mah lain kitu boro-boro po isukan penting ieu kuring lain sedekah naon atuh ngadudut ladang sedekah mana bukti sakedeung deui ceramah urusan yakin hajat bakal mudah nya ngajijing ongkoh ngamplopan ongkoh naon eta ngaranna sedekah odeup ditampak ku ustadnya heuh da butuh mata posisi hirup kurang itu jujur orang lain nabi pinuh ku pakurangan mata sia deui jadi hirup kudu bebas deuk dipikar resep mangga deuk dipikar ngewah ge terserah lain urusan urang atuh mun di dieu resep hepek tuluikeun ceramah nepi ka geus atuh bisi aya nu ngewah tong maksakeun maneh mantong jadi lo mana yang balik cirian ku bapak sih itu euy seneng ngewaheun da moal jadi nu akhirna gek diuk wilujeng panas ceuli atuh aya kitu betak ulah boga sifat ijid rujid cua ngewa nya ngarepan jelema mah tong diheulakeun ku kanyaah tong diheulakeun ku kangewa lamun diheulakeun ku kanyaah omong goreng ge bakal jadi alus lamun diheulakeun ku kangewa omong alus ge sok jadi bener kan ibarat ibu ka salaki kitu da diheulakeun nyaah mah alhamdulillah caroge abdi mah jujur biak dikarep karek 2 bulan antosan 2 tahun jujur eueuh gedebul data jadi omongan teh balik ke sorangan gitu. Ibarat bapak ngaedan-edan anak batur kade anak kurang lagi edan batan batur mata teh saeutik kejadian bapak ustad anak ustad bapak adan anak edan nah bongan sia teh ceramahna sok edan-edan anak batur batur nu edanna kurang diomongkeun batur anu teu eceurna kurang nu nyaritakeun batur nu wirangna urang nu ngagosipkeun tah teu sadar teh ceramah tah ngumbar nafsu kumaha kadengian ku indung bapana Gusti aing tadi nempo nu pangajian buat nyeri kana hate asa ngomongkeun anak sabab anak urang teh edana teu eceurna bener teu piraku disisik diwalang-walang dihukum bebeakan disidik anak urang bapana nyeri hate kumaha cek duaan kahayang teh karasaeun ku anak manehna ta eta nu kuring lumbung teh nu akhirna teh batur anakna edan pelentung anak si eta leuwih edan kumaha si itu rungkad diana nah tak sifat pemimpin mah kade sing teterah di kade teterah ku omong batur 2 tareh nyerah apaan masih kena aya diciriripeun ieu teh kalem wah ning di dieu ge telat saeutik ku kulunu nomor sadua urang cirir ku urang hoream namahan dosa mah teh betul kudu istighfar ibu dosana ku kulunu abdi dosana telat 2 ngaran pemimpin kudu bisa ngapung naon nu dimaksud ngapung lain ngapung kaluhur langit geus moal teu boga jangjang tapi ngapung teh ngapung pamikiran utek tongo walantaga ropati gogodongan ngapung perasaan nu dirasa ku pamajikan rasakeun ku diri sorangan ulah hohoak ulah sesentak tujang tajong tunggal tenggel beletak beletok ngomong nyindiran teu meunang ka pamajikan mah guguru ti indung bapana indung bapa lamun digugu ku anak atau teu digugu tarang ada tah salah kitu atuh kali-kali mun dipangnyamelkeun lada teu kudu ngada tinggal cokot we cai panas banyurkeun kana coet salah pamajikan nanya nah di banyur oh hayang angon ceng moal jadi pasea dibere cai kopi pangset dibere cai kopi tiis seruput ku tiis kumaha cek pamajikan bapak hapuntennya tiis kun bae da panas jadi tiumpan bijaknya tah lalakinya lainnya dibere cai kopi tiis mengok lebok usia teu ngahargaan ka salaki cai kieu mah lain lebokeun aing lodok salah lalaki kitu patut dibere nu panas pisan teu goblok kekenos cai kopi kuat kieu nya hayang naon atuh pan sebenarnya nu sok jadi raja wisuna lamun nafsu katemong bijil matak nu jadi pamepes hate nu keur lungse ieu ti otak pamikiran nu keur jalan keur naon nya kan sidik batur teh geus ngagugunyan ci kopi kadar eta atuh tiis-tiis heukeun we da panas jadi tiupan bener ibu cobaan ku bapak isuk mah ngadamel deui ci kopi kumaha cik ibu kusia kamari ge aing nyeun teh geuning teu kabeuli hoream kumaha sok
dek gagal dek tiis dek panas lekok kumaha maneh simpulkan ku bapak pamajikan tengah gugur nalika dititaku salah lain salah pamajikan salah urang tara bisa narima karena kegagalan menjadi pamajikan orang ceramah jika heueuh nya teuing pangke mah kejadian urang dibere seko PTIS bae paling sindrek irungna teh bae buat ngapung teh ya gak ngapung teh ngapung jadi rasa pemajikan teh rasa urang bingung pemajikan bingung urang susah pemajikan teh susah urang dek saha urang silih belaan lamun lain jeung batur sakasur batur sasumur jeung batur sadapur keheulaan melaan batu mata loba budak bujang geuning kebujangan ngorokona sampurna mil Cisamsu ngaliwat si eta seungit sampurna ngaliwat si eta seungit Cisamsu 2 tahun rumah tangga ngaliwat si eta bau belenok nah ngarok geus nurut ka minat mitoha ai mitoha uduna nu kieu teh geuning kudu di dieu reungit modal di ditu tapi kuring hormat Pak ka pemuda kitu nah ngaragrageun ka resepna neuneun ka hayangna dicengsar-cengsar dibikeun ka anak pamajikan eta napakon nu paling hebat mah teu beaku kembung nya eta tong dihina budak mora udun kawu halus telo ngaran-ngaran pemimpin teh lain seukur teuteran dikadek bisa ngapung boga cita-cita luhur hayang nyenangkeun pamajikan lain tapi nu katilu kudu bisa ngaleungit halimuna pemimpin teh ngaleungitkeun kaegoisan hirup jeung kudu dipikeun ngaran pemimpin tina borangan sieun gede ka sieun lah entong jadi pamimpin gede ka sieun mah sieun teu dahar sieun teu gablek mobil sieun teu make sieun teu boga imah mata geus jadi rod da sieun pamimpin mah ya kudu bisa miceun nu ngaran buta hejo urang teu sieun mun aya ge naik ka panggung ceramah sakalian nah kuring Pak menang buku ternyata orang Belanda teh masih kena nyimpen rahasia supaya bangsa orang keung ka masjid keung pangaosan bijil bahasa buta hejo sok bapak ngomong buta hejo iraha bapak panggil da buta teh poek hejo teh lambang Islam tapi poek ayeuna teh jelema teh geus poek kana lambang Islam masjid gede dilaliwat teh kadeuleu padahal badan heueuh nya Quran Agung teu dibaca mun kana HP bea kuota ngusian nganyuk ngiridit online ieu mun kana HP bea baterai dicas deui belaan di mana hubung eta sasan ari otak urang ge butuh dicas kunaon ku Quran poe ayeuna urang teu ngecas diri nyatana ku Quran matak nu akhirna aturan hirup geus lain aturan Quran geuleuh rujit cua ngewa coba aturan Quran nyaahan asihan dedehan welasan heueuh nya hareup bener ngartieun buat cempling nu rumah sakit nu kaopat ngaran pamimpin teh lain kudu bisa ngaleungit kungkung nu ngaran-ngaran pamimpin ge hiji ma'rifatullah wabuhkeun pamajikan ka Gusti Allah nah sumber tina sakinah mawadah jeung warahmah iwati deus deukeut diri jeung Gusti Allah sagala rupa bebeja teu oleh ka Gusti sak bejakeun ya Allah paparin abdi istri sholihah pamajikan teh ditukang bari aya amin ya Allah da abdi hoyong caroge soleh duana apa amin amin babari diijabahna nah hari urangnya ngadoa tuluy tapi teu diijabah lain Allah teu ngaijabah ai bapa mah ya Allah paparin abdi istri soleh di mana pamajikan keur nanggung hareupeun kaum lalajo dangdut nu akhirna balik teh lain soleh kitu we ngawirin he nyangu aing balik teh da lapar eta didoakeun soleh ai bijil kitu mata mun ngadoakeun teh hadirkeun jeung nu didoakeunna nya kaharti meureun ngadoa bebeakan ge ari eueuh jelema mah dieu teu kadengeun ku eta ya Allah beres salat heret ka tukang pamajikan cekelan leungeuna atuh aya bobogohan daek aya rumah tangga ku ti kepes-kepes daek teh kan leungeuna rusak bati tarik tamam cakaleungeuna heuh kitu mah hampur bapak teh liuk dengan ragap taya ka handap henteu akaran ka luhur henteu sirungan ka itu kadege bapak teh eueuh balad eueuh baraya ekonomi sedek seuseut keur seuat heuh hampura baheula mah keur aya ka hayang make jeung hayang baju ungu muda
ku bapak teu dipanglikeun hapunten bapak nu gede salahna emalan ku pamajikan teu sawios bapana geunah teh ibu tapi keur panganten keur ibu mah entong gitu cobaan ke subuh bapak ngomong gitu geus ka pamajikan deuk ngamalkeun ceramah penting cenah mah cenah hampuranya kuring ya yuk dengan ragap tajah hirup enek paeh teu hos kanap teu akaran kalur teu sirungan sangsara kuring teh hayang ngabungahkeun maneh teu bisa nah juga dilek tobat mun keur panganten keur bae bawa ieu pamajikan teh ma'rifatullah sing wawuheun ka Gusti jalma nu wawuh ka Gusti we kieu ibu wawuh teh jeung kuring ibu wawuh lah peduli teuing lah maknya kok tuh wawuh anjir kira orang mau gawa tuh lah wawuh lah ngaran-ngaran wawuh berarti panggil di jalan nanya jang nana mah ijo sirina jelema wawuh pak jagar jeung jagar kasar ngomong bal sia ti mana disebut bebal disebut sia teu ngamek ku wawuh mata kirupa kudu dibangun teh ku wawuh ieu mah teu teu jubal sia dicekek pak mata mah kudu dibangun ku urang teh adalah ka wawuh karena ibu mah nanya ada ibu wawuh jeung bupati anggap ya wawuh aya surat ti bupati kahatur ibu sahanya di dinu aya Maijo kahatur Maijo enjing dihaturanna linggih ka rumah dinas Bupati Bandung tabuh 8 bade dipaparinan artos 7,5 juta urang mah yakin eta Maijo diedeng-edeng surat RT ti bupati urang isu kudu angkat jam 8 kuring yakin kudu tepung jam 8 jam 6 eta Maijo geus ngajedog di ditu baru bupati can datang kunaon kitu aya bangga wawuh jeung bupati urang sebenarnya teu perlu bangga wawuh jeung pejabat teu perlu bangga jeung bupati teu perlu bangga jeung gubernur urang wajib bangga ketika urang wawuh jeung Gusti Allah ngan buktina mah urang teh wawuh jeung Gusti Allah teh hengker ceuk Allah teh geura datang subuh teh 4:30 sumping ibu tabu sabaraha geura datang cek Allah teh jam 12 dina waktu lohor sumping urang jam sabaraha sok ngararaku kadinya geura datang cek Allah teh jam 3 saparapat sumping urang tabu sabaraha geura datang cenah magrib jam 6 geura netepan datangna urang jam 12 geura datang isya teh cenah jam 7 saparapat datang urang tengah peuting artina ma'rifatullah urang teh perlu dipertanyakeun dan memang lamun jelema wawuh jeung Allah aya bangga nalika dititah Allah tapi urang mah dititah Allah lain bangga Pak tapi hese merege hese cap jahe buntut kasira ngaragu kan ya caricing bujur caricing kata tak caricing kata tak buntan dan upol nah ya mulai joget cicing nah asli tetap bujur tegateknya iya juga yang digituan cicing lah cicing gimana cicing satadina sugante muarek citra oro betah nikahnya nikah cinta kamanehna kuring geus asami boga geuning asih teh lain kuring kacinta gampang hilangna milih mulia kenanya sama tuh era ya berarti kuring ibarat tukang wahangan bener minantu nyontohan mitah paniatan batin sedih nyeri kaliwat sakit nyeri asa
turiku hinis asa ditiru magepang netu malayung anjeun datang deui sanggeus menang nyeri tapi hati narima kanyeri asa can bari bongan gede jadi aduh menggunak yang kabeh rasa cinta asih memimiti buka kebuku salah begat berat duriat anjeun mah jonjot mirenan bubuh raos sakitu diatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup luhur jembar siampurana paraluna nu kasuhun ninggal di pamrih hampura nu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang sapuraning rahayu gapuraning indria lapan kasalamatan lawang kabagjaan kembang sanetik senebaran sari tutup lawang sigotaka aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.